Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana tepang dangu deui sareng simkuring Kang Hamdan dina neraskeun jejer carios carita Kasarung Kaliang Maung. Carita ieu karangan simkuring Pribados. Mangga sateuacan simkuring ceplak ngacamrungna kitu. Teu kenging hilap subscribe supaya caritana leuwih manjang deui jeung deui leuwih rame deui dina amuradulna. Soklah ceplak subscribe kitu nya wargi-wargi Sunda sadayana. Mangga supaya teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Harita BNI nyarita sanggeus ngadenge si Ucil emak-emek bae. Aya naon Ucil, aya naon maneh teh hayu we emak-emek bae. Kapan geus puguh bapa nyaneh teh keur usaha, cenah mah kapan hayang beunghar. Da meureunan hayang beunghar teh moal hade cicing sarekeun bae, nu penting mah urang doakeun kitu sing salamet. Urang tawakal bae ayeuna mah keur dahar sapopoe mah da geus biasa ieu, sanajan bapa nyaneh aya di imah oge sugan sok neangan keur meuli beas sasiki atuh ulah ari satengah liter saliter mah sasiki neangan sapoe pan henteu Ucil. Ceuk BNI bari neuteub si Ucil anu keur neuteub ka manehna. Nya mak nya Ucil oge ngarti tapi tetep bae geuningan ari eueuh mah bapa teh matak hariwang mak. Ucil mah sok sieun bapa kuna naon kitu soalna geus rek sapoe sapeuting teu balik Ceuk si Ucil. Harita manehna ngebrehkeun kaayaan hatena anu kacida ngahawatirkeun bapana. Nya Ucil nya emak oge ngarti tapi teu bisa kumaha. Danan kuduna pamingpin kepala rumah tangga sawajarna kudu neangan keur eusi beuteung, minimal eusi beuteung heula samemeh anu sajeuna oge Ucil. Ayeuna mah urang doakeun ceuk emak oge urang doakeun nyaneh mah leutik keneh can ngarti nyahona bapa teh sapopoe teh hees tara hayang neangan pibeaseun keur urang balang dahar sapopoe tapi sabenerna mah leuwih ti kitu Ucil. Engke oge maneh lamun geus gede bakal ngarti kawajiban salaki keur anak pamajikan teh kumaha. Ayeuna mah sing sabar urang doakeun di mana bae bapa nyaneh ayeuna aya sing sehat sing babari dina usahana. Lamun usaha teh mah lamun can meunang urang doakeun yuk supaya bapa maneh meunang pagawean anu halal bisa maraban urang duaan. Ari beunghar mah teu nyaho teuing da teu gampang Ucil. Purulah urang anu ngan koreh-koreh cok sapopoe teh komo deui bapa nyaneh tara digawe ngadadak pikiran teh hayang beunghar. Memangna gampang hayang beunghar tapi sanajan kitu oge urang doakeun terus mudah-mudahan cita-cita hade bapa nyaneh teh dikabulkeun ku nu kawasa Ucil. Ceuk BNI panjang lebar oge manehna teh dina nyaritana bari ngusapan sirah si Ucil. Harita si Ucil unggut-unggutan teuing ngarti teuing kumaha tapi sigana mah rada kahartieun ku manehna. Nya emak nya Ucil oge ngarti emak tapi Ucil mah sieun bapa kumaha kunaon kitu ayeuna teh komo geus peuting kieu emak teu balik-balik. Cik si Ucil nyarita kitu deui bari ramisak ku cai mata. Haduh Gusti ya Allah geuning kieu teuing hirup urang Ucil. Geus nya Ucil ulah dipake bang balu hate teuing. Urang doakeun ceuk emak oge urang doakeun mudah-mudahan bapa hidup sing babari milikna
hade mah berenang anu enak teh lain bapak nyaneh bae ucil berenang urang duaan oge bakal enak gitu bae ayeuna mah geus ayeuna mah geus peuting urang sare ucil urang sare ulah mikiran wae nu kitu keun da keur usaha urang oge isuk teh bakal usaha sa gawe-gawe urang supaya bisa ngeusian beuteung mau oge isuk teh rek ngarambet ka Biitoh geus peuting kieu tunduh bisi isuk kaberangan ucil hayu urang sare ucil jang sare Cek BNI bari nangtung harita leungeun si ucil ditarik atuh si ucil teh waktu harita nangtung oge bari ramisak tapi ayeuna mah geus teu ngomong deui sanajan dina pikiranna tetep masih mikiran bapana. Sedangkeun Mang Omon anu keur jadi bahan pamikiran maranehna duaan waktu harita keur terus naik ka eta gunung. Obor geus ngabebela geus 2 kali nyalakeun tinggal sabeungkeut deui sisa keur engke lamun geus paeh deui obor anu kadua anu dibeuleum ku manehna teh terus leumpang akhirna mah nepi oge ka hiji palataran anu kacida datarna. Mang Omon luak lieu ka ditu ka dieu kusabab ngarasa heran. Aduh, aing di mana ieu? Di luhur gunung atawa lain? Tadi aing karasa naik teh rumpil sanajan gampang oge rarumpil raripu tapi ayeuna geuningan datar jeung lening kieu tempat teh sanajan masih poek oge kawas lain di leuweung atawa di luhur gunung aing di mananya ceuk Mang Omon. Nah hatena teh terus ngagerentes bari lurat leret keur kitu teh brai teh caang kawas ti beurang geuningan jadi caang kieu jadi aing di mana sabenerna lain tadi teh peuting keneh jeung deui aing teh kan naek ka luhur gunung geuningan ieu mah aplak-aplakan datar kieu kawas lain di luhur gunung atawa di leuweung. Mang Omon hatena teu cicing terus mikiran eta kaayaan. Ujang, tong heran Ujang. Ayeuna teh Ujang teh geus nepi ka tujuan, diap ka dieu. Urang ngobrol jeung Aki sameme Ujang engke nepi nepungan. Gusti Prabu, urang ngobrol heula jeung Aki hayang naon Ujang teh supaya Aki bisa ngabantuan Ujang. Ngadadak Mang Omon ngaranjug sanggeus ngadenge sora aki-aki. Geuningan aya aki saha geuningan ku Aki aya di dieu iraha naekna ka ieu tempat Aki jeung deui teh di mana kuring mah teu ngarti ceuk Mang Omon bari neuteup ka hiji aki-aki anu teu kanyahoan datangna jol geus aya di gigireunana. Ujang ulah heran Ujang. Aki mah da tempatna di dieu, Aki teh kuncen. Anu sok nganter saha bae nu hayang panggih jeung Gusti Prabu. Lain Ujang oge hayang nepungan Gusti Prabu supaya menang duit jeung emas bisa beunghar lain kitu Ujang teh hayangna. Ceuk aki-aki eta nanya deui bari neuteub ka Mang Omon. Harita Mang Omon ngahuleng sakedeung mikiran kaayaan manehna anu teu matak kaharti kusabab tadi rarasaan manehna teh keur naek ka gunung ngaliwatan leuweung jalanna oge tarahal di jero leuweung nuju ka puncak gunung teh. Tapi kanyataanana ayeuna manehna geus aya di hiji palataran teu ngagambarkeun kaayaan manehna aya di hiji gunung.
Ujang kunaon kalah ngahulang kitu Ujang hayang beunghar eta mah hayang kumaha Ujang aki teu boga waktu lila lamun Ujang rek ulin hungkul mah aki mah beuneu rek enit deui ngan ka hade aki mepelengan sing hati-hati bahaya Ujang bahaya lamun paniatan Ujang teu bener batak cilaka keur Ujang. Cek aki-aki eta bari nyerengeh sorot matana teh kacida seukeutna matak serab keur Mang Omon harita oge Mang Omon teu bisa lila dina neuteub mata aki-aki eta. Kuring teh bener sabenerna mah hayang beunghar tapi tujuan awalna mah kuring teh teu hayang nepungan Gusti Raja da teu apal nah aya raja naon di ieu tempat teh teh gunung atawa lain aki kuring mah sabenerna mah tadina mah niat teh rek ngadatangan panjarahan anu aya di ieu hiji gunung eta Gunung Wilis tapi ayeuna geuningan kuring lain aya di gunung kuring teh aya di mana aki sabenerna cek Mang Omon harita ngebrehkeun kabingungna. Ujang geus dibejaan aki teh kuncen anu sok nguntar nganter saha bae jelema anu hayang beunghar hayang papanggih jeung Gusti Raja. Ayeuna teh Ujang lain aya di gunung tapi aya di hiji palataran karaton nyaeta karaton Surya Kencana Ujang. Karaton ieu teh digeugeuh ku Gusti Raja nyaeta Gusti Raja Mahespati. Ujang lamun hayang beunghar gampang ke ku aki dianterkeun ka Gusti Prabu tapi samemeh kitu ayeuna urang ngobrol heula nu bener daek henteu nedunan sagalana samemeh engke bakal papanggih langsung jeung Gusti Prabu pasti Ujang teh ditanya sagalana moal jug-jugan dibere duit atawa emas moal Ujang cek eta aki-aki nanya deui bari neuteup ka Mang Omon. Kuring teh aya di karaton Surya Kencana mana karaton aki geuningan ieu mah pelataran bae kosong weuna naon di mana karaton aki kuring mah penasaran cek Mang Omon can ngajawab pananya aki kuncen kalahkan nanya kitu. Ujang geus dibejaan ku aki teh kuncen meureunnan lamun ku aki can dibawa mah Ujang teh can bisa asup ka karaton sanajan ayeuna geus aya di karaton sabenerna mah tapi aki rek nanya heula sagala rupana lamun geus siap meureunnan ku aki bakal dibawa asup ka karaton ayeuna mah ku Ujang katempo nangan saukur palataran bener eueuh nanaon tapi sabenerna mah Ujang teh aya di hiji karaton gede tapi samemeh kitu geus dibejaan ku aki oge tadi rek ditanya heula sagala rupana Ujang ayeuna mah jawab bener hayang beunghar siap ngalakonan sagalana Ujang cek si aki beuki jentre bae nerangkeun sagala rupana harita Mang Omon ngahulang heula sakedeung bari rutret ka ditu ka dieu hayang nempo kaayaan eta patempatan tapi si di kumanehna can katempona naon ngan saukur kawas hiji lapangan ngan eueuh tungtungna katempo ka ditu ka dieu teh eueuh nanaon datar kabeh ngan kaciri aya bodas kelemeng-kelemeng teuing naon teu puguh katempona. Aduh aki kuring jadi bingung aki tapi memang benar kuring teh hayang beunghar naon kitu syaratna aki gampang atau henteu aki cek Mang Omon harita sanggeus ngahulang rada lila teh nanjang oge. Ujang atuh segala rupa oge gampang jeung henteu mah eta mah kumaha Ujang cek Ujang gampang meureun gampang cek Ujang susah meureun susah lamun cek Ujang susah meureunnan moal beunghar tapi lamun cek Ujang gampang pasti beunghar Ujang cek eta aki-aki bari neuteub.